kieu hirupnya pikiran pemerintah nu ayeuna alah Kenapa saya tak sih kan bunga gitu? Sabar tenang. Tuh, mana kenaon, oi? urang ieu mikiran pemimpin nu baheula jeung nu ayeuna kena nu ayeuna ya diheula tuh ngobrol ya Lain. Ku orangnya ditinggali-tingali di ditunya maneh. Siga nu bunga pisan aya naon gitu maneh teh. bunga we ayeuna mah da pemimpin ayeuna mah baheula jeung ayeuna sabeda ayeuna nanya ka maneh pemimpin alus mana ayeuna jeung anu baheula yo Ari cek urang mah alus kana nu baheula. wah ayeuna alus mah beas dibere daging dibere Ngan pangadulan teh nita ulah gawe teh pamerintahan teh. justru nyenangkeun eta teh Nyenangkeun, asli nyenangkeun beas dibere segala dibere minyak dibere naon deui urang masok Nah, gitu teh. Mending ngeunah keneh baheula mah harga marurah. Ayeuna masok. Duit gede oge anger eueuh hargaan ayeuna mah. cek mana begitunya Heeh, cek urang mah. cek urang mah udah kenal sama ayeuna Baheula ayeuna nu ngeunah baheula daging dibere beas dibere baheula pokona mah kena baheula we lah. Ngeunah baheula. nu ayeuna dibejaan teh duit dibere segala Cek urang dibere mah baheula. oh Maneh lamun teu percaya tuh Cik. aya sowakan. Mana? Tuh itu. oh Aka, ka dieu ka dieu Kadieu buru kadieu. ka dieu Urang teh geura guntreng we jeung si bungsu teh tadi. aya naon atuh Pan manehna teh nanyakeun ka urang teh. Ngeunah mana sana baheula jeung ayeuna. Aya cek urang teh ngeunah baheula. cek si ieu Aya cek si bungsu mah ngeunah ayeuna sana. sama kena kene baheula atuh ayeuna mah Tuh, tingali dengekeun. Lain dengekeun eta cekolot eta ngeunah baheula. Naon ngeunah baheula teh kumaha tah? baheula mah pan mangi sampo jemprung di dahar jeung ieuna jeung cangkangna cepet basananya Ari baheulanya nuang ayeuna ge da bisa nuang sampel mah. kan ayeuna mah tah aing tingali kana mah geus ompong tah kabeh ompong siras bodas matak ayeuna teu ngeunah jaman ayeuna mah ngeunah kene jaman baheula